Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun patepangdi sareng Bapak Yanwar Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 8 SMP Full Day Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna atau dina materi ayeuna Bapak masih ngabahas ngeunaan sisindiran ya atau bab 3 ya. Mung sataacan Bapak ngabahas ngeunaan materi sisindiran ya. Mangga kanggo pangabsenan sapertos biasa langsung wae ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Mangga dibuka buku paketna, urang langsung ngabahas materi ngeunaan sisindiran. Oke, langsung wae nya dina pembahasan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas ngeunaan sifat-sifat sisindiran jeung aturan-aturan nulis sisindiran. Nah, margi sama aya da buku paket, mung Bapak coba ngaringkesnya materi ngeunaan sifat-sifat sisindiran sareng aturan-aturan nulis sisindiran. Ku kituna mangga hidup sadayana tulis naon wae materi anu ayeuna dijelaskeun. Oke, langsung wae. Anu kahiji nyaeta sifat-sifat sisindiran. Nah, sifat-sifat sisindiran teh sadayana aya 3. Nah, anu kahiji nyaeta sifatna teh piwuruk, anu kadua nyaeta silih asih, sareng anu katilu nyaeta sesebred. Nah, naon sifat piwuruk, naon sifat silih asih, naon sifat sesebred teh ku Bapak bakal dijelaskeun hiji-hiji. Sifat anu kahiji nyaeta piwuruk. Nah, maksudna piwuruk di dieu teh nyaeta nasehat. Nah, berarti lamun hidup maca sisindiran hiji sisindiran nya eusina teh ngeunaan nasehat. Nah, berarti eta teh sisindiran lebetna kana sifat piwuruk ya. Anu kadua nyaeta silih asih. Nah, di dia ya kecap silih asih berarti cinta. Nah, ya lamun silih asih mah sisindiranna teh aya kaitana jeung cinta. Nya bo eta keur misalna teh kasmaran nya atawa keur putus cinta, keur galau jeung sajabahna. Naon wae pokona lamun hidup maca sisindiran anu aya atau eusina teh ngeunaan cinta berarti lebetna teh kana sisindiran anu sifatna silih asih. Nah, anu katilu nyaeta sesebred. Nah, sesebred mah nyaeta banyol. Ya, maksudna banyol teh nyaeta heureuy. Berarti eusi sisindiranna teh ngeunaan heureuy atawa banyol. Nah, eta ngeunaan sifat-sifat sisindiran. Sakali dia aya 3 nya sifat sisindiran teh. Kahiji nyaeta piwuruk, anu kadua nyaeta silih asih, anu katilu nyaeta sesebred atawa banyol. Oke. Lajengkeun ayeuna anu salajengna nyaeta aturan-aturan nulis sisindiran. Nah, margi sisindiran mah balik deui ka awal dina definisina teh nyaeta karya sastra ugeran anu heubeul atawa karya sastra puisi lama ku kituna kaiket ku aturan. Maksudna kaiket ku aturan teh berarti dina nulis sisindiran urang teu tiasa sembarangan. Nah, naon wae sifat aturanna? Nah, oke, baik. Ditulisnya hiji-hiji. Aturan nulis sisindiran. Anu kahiji nyaeta dina unggal pada diwangun ku opat pada lisan. Nah, sakali deui dina unggal pada diwangun ku opat pada lisan. Di dia aya kecap pada maksudna teh nyaeta paragraf nya atau bait, terus aya pada lisan maksudna pada lisan teh nyaeta jajar. Nah, upami hidup tinggal dina halaman 28 nya di dia aya contoh sisindiran sadayana dina sabaita teh diwangunna teh nyaeta ku opat pada lisan. Nah, pada lisan teh naon jajar nya. Jadi aya pada bait, aya pada lisan atawa jajar. Eta anu kahiji. Anu kadua dina unggal pada lisan atawa dina unggal baris diwangun ku 8 engang. Nah, di dia kecap engang, maksudna engang teh nyaeta ejahan. Nah, jadi dina unggal barisna teh jumlah ejahan teh kudu 8. Contoh, misalnya masih dina halaman 28 nya sisindiran nu kahiji. Carulang dipahpral kuda 8. Hejo deui 8. Rek mulang samar kaduga 8. Nenjo deui 8. Nah, jadi dina unggal pada lisan kudu diwangun ku 8 engang. Eta anu nomor 2. Anu nomor 3 baris kahiji kudu murwakanti jeung baris katilu
baris kadua kudu murwakanti jeung baris kaopat. Nah sekali deui, baris kahiji kudu murwakanti jeung baris katilu, baris kadua kudu murwakanti jeung baris kaopat. Nah murwakanti teh naon? Murwakanti teh nyaeta saruana sora kecap. Nah di dieu dina anu halaman 28 ai. Nah berarti eta murwakanti. Oke, salajengna nyaeta baris kahiji jeung baris kadua mangrupakeun cangkang. Baris katilu jeung baris kaopat mangrupakeun eusi. Nah eta aturan-aturan nulis sisindiran. Sakali deui nya ku apa diulangi. Anu kahiji nyaeta dina unggal pada diwangun ku opat pada lisan. Anu kadua dina unggal pada lisan diwangun ku 8 engang. Anu katilu baris kahiji kudu murwakanti jeung baris katilu, baris kadua kudu murwakanti jeung baris kaopat. Anu kaopat atau syarat nulis sindiran terakhir nyaeta jajaran kahiji jeung jajaran kadua mangrupakeun cangkang. Jajaran katilu jeung jajaran kaopat mangrupakeun eusi. Nah sakitu panginten kanggo materi sisindiran dina pertemuan ayeuna. Hapunten ya bilih aya kelepatan ya dina penyampaianana. Sakali deui hatur nuhun. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.